mitra sadaya wilujeng tepangdang Deui sareng Mang Jaya dongeng enteng pambeberatna. Mang Jaya nuju nganca dongeng nuju duna gara-gara harta. Atuh masih kene bubuka minangkanaonnya para mitra. Ayeuna nincak bagian kalimanya para mitra sabada damatkeun bagian kaopat. Mang Jaya ngahanca bagian kalima. Atur nuhun ka sadaya mitra nu sami-sami ngadamukeun dongeng. Ari kembang waluh naon cenah alewoh para mitra. Aduh, kembang waluh namina alewoh para mitra sadaya kembang waluh teh namina alewoh. Mangga atuh para mitra dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna nincak bagian kalima wilujeng ngadamukeun. Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh para mitra nincak bagian kalima. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna nyata gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-5. Mangga urang teraskeun. Neng Yani lamun kitu teh mah keur Neng Yani ngaraskeun kanu jadi indung. Dina geus aya niat nage boga salaki hayang ulah nyusahkeun nu jadi kolot. Komo kitu boga kolot kari sabelah deui katambah keur teu sehat. Ibu man nanyakeun kitu sote bisi Yani. Geus boga cengceman hate ari acan mah. Can aya teu naon-naon da ku ibu ge moal dijujurung kudu buru-buru boga salaki. Ngan kieu we amanah ti ibu mah di mana Yani. Geus kabiruyungan hayang boga salaki tur geus aya nu mikah hayang ka Yani. Ulah waka gasik nampi gancang narima. Kudu ditilik heula kumaha ahlak kalakuanana eta lalaki. Nah geus boga pakasaban acan, saha turunanana naon agamana. Lamun ahlak kalakuanana alus tur geus boga pakasaban di bubusa agama, bari sok ngalakonan ibadah. Oge nu sakira-kira baris mikanya ku ibu didoakeun direstuan. Keun ari perkara dina bab kaayaan dunya nama tong dipake ukuran da urang gebatan sakieu teh ngan ukur cukup bisa dahar. Ulah boga jodoh dapon bogoh dapon cinta dapon kasih. Kitu deui di pihak lalaki oge sarua kudu silih tilik heula dina bab akhlak kalakuanana. Sabab kawin teh lain eukeur sapoeun atawa dianggap tradisi atawa budaya tapi hiji kawajiban. Turnu kedahkeun kuno maha kawasa. Tah sakitu amanati ibu mah. Ku ibu didoakeun sing manggih pijodoheun anu baris ngadatangkeun kasinugrahaan lahir batin. Saur Nen Rumsari ngaburukan ka Neng Yani. Tos kitu mah reup Nen Rumsari kulem atuh Neng Yani kaluar ti kamar terus kacai. Sabab geus burit ampir ngagayuh ka wanci magrib. Gancangna ieu carita caturkeun Neng Yani tos nikah ka Tuan Van Bosman. Tur diwalian ku Den Joni Rakana. Atuh anu nguruskeun itu ieu Neng Yani. Jalaran Nen Rumsari mah ibuna diopname deui jalaran kagungan panyawat sesek. Mung teu lami diopnameuna kenging genep dinten tos mulih deui jalaran sesekna sae. Ari katamih-tamih Neng Yani tos dican ku Neng Yani tos dicanak atuh apunten. Ditamih-tamih tos dicanak nyata ku Tuan Bosman. Name dua dinten di bumina Den Joni tos sasauran yen anjeunna ditarik kawin ku tunanganana nu ngaran Marwati. Eta Marwati keur kakandungan geus maju 3 bulan. Jadi kumaha atuh maksud Joni teh? Taros Nen Rumsari bari ngaliri ka Den Joni nu keur diuk dina bangku tura ka di kamar Nen Rumsari. Bangku meja ieu para mitra pan aya meja rias kaya aya korsina nya. Gitu. Dingklik cenah mana? Dingklik nih.
Harita wargi sadaya Den Joni ngajawab, mohon maksa mah bade nikah we bu, jalaran sepuh Namarwati keukeuh wae kedah engal-engal nikah cenah. Tema Den Joni bari teu weleh ngareretan bae kana laci lomari atuh kabeneran harita pantolomari angyanana rada muka. Nya ari Joni geus niat hayang boga pamajikan mah pek bae da. Ku ibu oge moal dicarek, moal diulah-ulah. Mohon neng kumaha tukang etana bu? Etana naon Joni balen rum sarina teu eta sayagi kangge biayana we bu upami kitu mah nambut we atuh kangge biayana nikah ke upami serang bagian abdi tos pajang di gentosan. Joni ibu ge teh boga duit di mana manasinakeun ibu teh usaha atawa aya anu makayakeun sedang biaya keur kawin teh moal cukup ku saperak 2 perak. Nya lamun ibu ge boga duit mah meureun dibikeun kanu jadi anak tong make kudu dibayar sagala ngaranna ge kolot kanu jadi anak. Saur Den Rumsari da salaresna henteu kagungan artos. Ku pinggal nu ibu ditamut heula ku abdi ka ibu mah uninga dipinggal deui we ceuk Den Joni ngabarung sinang rek nginjem geulang anu jadi indung. Nginjem geulang teh geulang nu mana Joni da ibu mah geus teu boga perhiasan sapotong-potong acan. Ai ge geula jeung ali kapan bagian Yani atuh Joni jeung Ipah geus dibere bagian 2 potong sewang. Matak naon bagian Yani mah bagian Joni we jual pikeun biaya kawin. Lain ibu lebar mikeun atawa teu nyaah kanu jadi anak ari eueuh manaon kudu dibikeun ku ibu. Duh pingel sareng lelepen anu Yani di tamut atuh kitu. Bagian manehna mah dititipkeun di ibu. Da manehna sieun leungit kumaha pami pinggalna we tuh ditamut ku abdi nu Yani teh wios abdi bade ngasasangem ka Yani. Ai perhiasan Joni dikamanakeun atuh? Oh da moal cekap atuh bu diangge biaya nikah mah nu mawi abdi ngumahakeun ka ibu oge. Ulah ujang karunya ka Yani pek ngajual manjual sawah we pek bae jual da hak Joni. Nya sawios ari teu aya mah ayeuna abdi bade muguhkeun para panawisanana anu peryogi mah ku serang teh upami anjeunna keukeuh bae kawan aya kawantun sakitu sawios bade diical we tibatan abdi kawiwirangan mah teu da bu cek Joni tuluy ngaleos bari budina mah merengut dumeh rek ngumahakeun duit kanu jadi indung teu dibere atuh rek nginjem duit perhiasan bagian adina teu dibikeun. Harita para mitra Joni kaluar ti imah teh gok tepung jeung Neng Yani tas meuli endog hayam jeung susu keur indung. Bade angkat ka mana Kang Joni? Tanya Neng Yani sabener-bener. Nanya teh kanu jadi lanceuk. Lah ka mana wae jelema hirup? Ya di imah ge karesel hate lah. Boga indung meuni eueuh kanyahna pisan kanu jadi anak teh. Lamun dikumahakan ku deungeun-deungeun cacakan dikumahaan ku jadi anak ge. Bari nu jadi anak rek nying hareupan wiwirang meuni teu daek nulungan. Kapan ceuk tadi ge kasusah anak kasusah kolot. Kawirang anak kawirang kolot tapi mau pisan pikiran kana kitu cek Den Joni. Ambek ti dituna mah kanu jadi indung majarkeun nu jadi indung eueuh kanya. Duh pikitu kunaon Kang? Neng Yani semu kaget neuteub kana beungeut Den Joni rada beureum. Nya akang tadi tarik kawin ku Marwati teh. Ya akang ngumahakeun ka ibu, ngumahakeun sotenan lain menta tapi nginjem ieu mah pikeun biaya kawin. Kayak di mana sawah bagian akang payu dibayar. Tapi ibu weleh teu mere, kapan akang teh anak anu panggedena tur lalaki nu wajib nguyup getih nu jadi indung. Geus ayeuna mah akang rek moarek nguruskeun deui itu ieu lamun nu jadi indung aya naon-naon lah. Cek Joni tuluy ngabeng beos ini. Dadakuna mah rek muguhkeun kanu boga, kanu butuheun ku sawah teh. Atuh Neng Yani gancang ka imah jalan ka tukang paamprok jeung bi emeh lanyang. Aya nog hayam teh Neneng? Tanya bi emeh bari neuteu. Aya bi dupi Kang Joni lami mulih nabi. Kan tenan we lami mah Neneng. Mulih ayeuna teh ti kamar tuang ibu rupina mah anu jeung ngobrol panginten. Tema bi emeh samaruk Den Joni aya keneh. Naon di kamar keneh sidik bieu panggih jeung abdi di hareup katinggalina teh siga nu ambek. Har itu Jek Nong. Ampun teuing disangka ku bibi mah aya keneh we dilebet nuju ngobrol sareng tuang ibu. Eta kunaon saurna teh sapertos anu bendu teh kunaon Neneng? Biasa we panginten
aya kapusing dijieun ku sorangan bi cenah mah ditarik kawin cenah ku kabogohna eta meureun kabogohna geus ngaraga dua nu matak diberge kudu buru-buru kawin ku kolotna waler Neng Yani. Ameng be ambe jerek nong duh bisa lajengna kumaha tuh saur aden teh nya teu kumaha kapaksa we kudu buru-buru kawin waler Neng Yani terus ka jero torojol Mang Jasi. Aduh nari si Jebrag naon jerek nong teh Jebrag? Eta aden jerek nong deuleu aduh botak ditarik kawin si aden botak dan botak aduh tarik kawin ku kabogohna cek Neng Yani cenah kabogohna aden Joni teh keur kieu cenah tah bari beuteungna kieu ye kumaha ari geus kieu ya euy lah nya teuing kumaha cek nu boga perbuatan euy itu naha lah sagerupa ge lamun berbuat kudu adi bertanggung jawab ulah hayang amisna wae kudu jeung hayang pelemna bae singsa nu ngarampaseuneun eta nu panasna singsa nu ngadahar cengek eta nu ladana pokona mah wani ngadahar jagongna tanggung jawab kana jagangna kitu. Tak ieu kami rek nanya ka nyane sia botak salah saha cing nah salah aden Joni atau salah kabogohna cek kami mah salah duana we euy heuh lamun teh salama lah nu jerek nong mah moal kitu buahna sarwana lah sangka pinter tah si cerdas bongkena maneh mah nya siga nu profesor we sirah teh butak ida puguh we atuh pokona walah pokona kitu teh we oeh teh atuh pokona mah nya bener lah maneh mah pang pinter-pinterna sadunya ngan sadunya kebon binatang tuh nya si eta mah sok kitu nas teung dungdungna teh aduh saha heula jikanana atuh lain nu Jebrag mah siga dampal suku entog hiji-hiji lah cek Mang Jasi tuluy diuk dina dipan paragi manehna ngadaweung malikan kana perkara Neng Yani sanggeus nyimpen ari teh para mitra sadaya enog jeung susu kana lomari makan nyampeurkeun kanu jadi inung nu keur ngedeng siga nu bari ngalamun. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng malikan kana perkara Neng Yani sanggeus nyimpen enog teh para mitra jeung susu kana lomari makan nyampeurkeun kanu jadi inung nu keur ngedeng siga nu bari ngalamun. Aryani tas di mana menikah karaka tingali saur Nendrum Sari bari ngaliri pangsul meseren susu sareng enog hayam kange ibu dupi Kang Joni nemetos nepangan ibu bu tema Neng Yani gek diuk gigireun indung nya tas di dieu ka mana ayeuna namete teras angkat saurna teh bade nepangan nu prayogi ku serang nah sasaura naon ka ibu bu nya eta nyaritakeun ditarik kawin ku kabogohna geus kitu manehna ngumahakeun ka ibu pikeun waragad kawin kalayan rek nginjem kongkorong jeung ali bagian Yani ku ibu teh teu dibikeun sadajan ceuk manehna rek digantian oge sabab manehna geus dibere ku ibu sarua 2 potong sewang kitu deui sawah jeung kebon geus dibagi 3 sakumaha amanati ama almarhum sawios pada pasikeun atuh bu Kang ai hayoke bendu atuh bade ngagentosan deui manuhun teu digentosan ge teu sawios-wios kumampi anjeunna teras ngejat kanu tebi panginten saha nu isina tangtos ibu keneh cek Neng Yani sadar sabab manghariwangkeun ngaku kanu jadi lanceuk anu teu tanggung jawab kana perbuatanana sajabati kitu rek sok sieun nyieun tindakan kanu jadi indung. Keun bae Yani dabonganna badagong geus teu beunang dielingan teu beunang digeuing lain sakali 2 kali ibu ngomongan manehanana meureun ku Yani oge kanyahoan boga lanceuk bantangu tong boroning beunang diomongan ku ibu cacakan keur aya keneh oge ama diomongan ku ama di mana ngagugu ukur heueuh bueuk we nu matakeun sina karasaeun eraeun bae jeung sieuneun atuh dikersak pokona mah sieuneun diperkarakeun ku kolotna meureun tuluy dikawin cenah eta manehna rek ngajual sawah pek bae da geus jadi hak manehanana
Ari kudu diterangkeun mapangna ibu nepi ka gering kieu teh jengkel ku lanceuk hidup. Salila ibu di rumah sakit ukur sakali-kalina we ngalongok padahal kurarasaan mah ibunya ahna kanu jadi anak teh. Teu diwilah-wilah boh kanu gede boh kanu leutik boh ka anak lalaki boh ka anak awewe sarua. Kanya indung kudu kumaha teu aya wates wangeuna lir gunung tanpa tutuga. Ceuk paribasa teh mah. Saur Nen Rumsari segeruk nangis. Sawios atuh lah, muatos matos ulah diangemutan bae. Saja biti kitu panuhun ti abdi mah ibu ulah kaluar tulisan anu henteu kantenan. Atanapi lisan nu ngajantenkeun abot ka putra atanapi ka Kang Joni. Sok aya sepuh boh ibu boh rama ragrag hiji unggelan supata kanu janten putra. Jalan saya awon oge sadayana putra ibu. Tong bujeg ragrag supata cacakan ibu rama henteu ngahapunten oge ka putra. Gusti Allah henteu ngahapunten atanapi moal waka ngahapunten sateu acana ibu rama ngahapunten kana kalepatan putra. Nanging kitu ge hatur punten ti luhur saujung rambut ya hanap sahibas dampal. Pokona mah abdi sanes ngaluluhuran atanapi ngawawadianan ka ibu. Atuh adatna Kang Joni kitu ayeuna. Sahnu uninga enjing pageto anjeunna sadar kalayan tiasa ngarobih akhlak kalakuanana. Geuning saur ibu ge Gusti Allah moal ngarobih adat kalakuan umat manusia nanging nu kedah ngarobih adat kalakuan nyaeta anjeunna keneh. Tumali kitu abdi manjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Kang Joni sareng teh ipah lilir teu kalayan saladar. Ceuk Neng Yani bener-bener hiji anak nu sabar, tur soleh ngagambarkeun kabersihan hate. Estu ninga celik putih celak herang putih bersih. Teu boga hate geuneuk maleukmeuk. Ragamang Nen Rumsari ngarampa kana sirah Neng Yani tuluy diusapan. Kalayan saurna bari si coca nembeng. Dedeh teuing Nyai anaking. Teu sangka hidap hiji anak nu soleh tur bersih hate. Ibu ngarasa bungah tur bagja boga anak anu soleh. Didoakeun ku ibu sing gede darajat luhur harkat masing bisa jadi picontoeun. Masing loba mikanyaah, masing loba nu mikaheman, keur sasama hirup di alam dunya. Khususna jeung papada kaum rumaja, masing jadi harapan bangsa. Hatur nuhun Bu, kalayan ditampi ping doa ti ibu. Tema Neng Yani terus keluar ti kamar. Kebat kacai bebersih sabab geus rek magrib deui. Saminggu ti harita Den Joni caturkeun kawin kangaran Marwati. Samalah dijajabkeun ku Neng Yani kitu Deneng Saripah jeung Tuan Van Bosman. Katut babaturan Den Joni aya kana 10 urang na milu ngajajabkeun. Nganu teu ngiring teh lintang ti Nen Rumsari ibuna jalaran teu acan damang pisan. Sanajan teu ngiring ngajajabkeun oge kanu janten ibu, teu damang dianung duana. Atuh Neng Yani masih encingcin ka Den Joni rakana kangge mas kawin. Sedengkeun ibuna mah henteu uningaeun. Lamun maling-maling teh mah maling-maling da upami pawartos bade masihan cingcin matang tos ibuna ngawagel. Alhamdulillah Den Joni tos salamet kalawan aya dina kalancaran. Atuh mas kawinna nyeta ku Ali pamere tinu jadi adi anu bungsu. Emutan Neng Yani asa piraku anu kawin ti pihak lalaki. Teu mere mas kawin onaman maera temenan dihenteu-henteu ge nu jadi bapa kasebut urut jadi employe. Pangsiunan employe tur ku masyarakat pada ngajenan. Kari-kari nu jadi anak kawin teu mere mas kawin naon-naon acan mah. Kitu nu dipikirkeun ku Neng Yani da pugu. Ti ibuna mah teu masihan naon-naon ngan saukur ngadorong ku doa. Tapi Den Joni katingali lahirna mah sadar sanajan kudu jadi indung teu dibere naon-naon oge. Ngan kasadaran Den Joni walau alam tembus kana batin atawa henteuna sabab ceuk tadi oge teu bisa noong kana eusi hate jalma. Aya paribasa leuwih jelo bisa diteleuman hate jelema sok sanajan deet teu bisa kakob. Harita para mitra atuh Den Joni keketrok kana panto. Kabeneran bi emeh keur sasapu di patengahan ari Nen Rumsari nuju dipengker. Sareng Neng Yani berai panto dibuka ku bi emeh kalawan pokna siga nu gehgeran matak ngerakeun. Alah ecot jerek nong, aduh jerek nong ampun, aduh Den punten, aduh neneng, aduh neneng naon punten deden naon, aduh ih teu puguh teuing mangaling ya atuh.
kumaha den neneng daramang cek BME rada bareureum sanggeus manehna para mitra sadaya eling liling ranana da kitu atuh cenah mun panggih teh BME mah para wargi sadaya pangestu BME kumaha ya di dieu jeung kamarana ibu jeung Yani aya nuju di Palengker sareng Neng Yani keke urang wartosan heula nya den temal BME tuluy ngalaleos ari Den Joni pokna kanu jadi pamajikan mar ke akang rek milu nyisiran heula ka kamar buk meuni kusut kieu lah katebak ku angin mangga Kang temal Marwati bus Den Joni asup ka kamar baripat harita teh para mitra pantona rada ditutupkeun ret Den Joni ngareret kana cai susu sagelas nangalang dina luhur meja toilet siga weuteuh keneh candi inung memang cai susu weuteuh keneh teh haturan Den Rumsari ibuna geus kitu Den Joni ngaluarkeun hiji bungkusan tina loketna sep loket diasupkeun deui kana pesak calana tukang geus kitu mah bungkusan dibuka kalawan eusina dipurulukeun samodel tipung kana cai susu sep atuh kertas urut bungkusna dipesakan deui gancang kaluar ti kamar gek diuk ngareneng jeung pamajikanana tekung silila Neng Yani norojol kalawan ngabagiakeun ka Sema euleuh teteh haturan teuing kumaha damang teteh pangestu ayi sameulihna kumaha alhamdulillah teteh Kang Joni ka mana damang teteh Neng Yani sasalaman damang ka Kang Joni mah itu tu geuning tuh harita teh para mitra sadaya Joni kakara kaluar ti kamar Kang Joni damang Neng Yani sasalaman cager ka mana ibu nuju ngawasuh heula itu panangan ame teh nuju Jalabria nuang Jalabria tema Neng Yani ari nyarita kitu torojol Den Rumsari norojol ih geuning aya tamu tos lalami cek Den Rumsari harita teh neme bu kumaha damang bu tema Marwati sungkem ka Ibu Rumsari alhamdulillah dina waktos ieu mah geus eungkeut-eungkeut jag is waler Den Rumsari atuh solongkrong Den Joni sungkem nyium kana panangan Den Rumsari bari nyebutkeun men tadi hampura rada dumareuda siga nu ngandung kasedih gek diuk deui ngareneng jeung Marwati pamajikanana ibu ieu hatur lumayan we sanes teu isin masihkeun sanes kirang upami sakantenan abdi teh bade nyangakeun silaturahmi cek Marwati nyerenkeun babawaan nah atuh ngarepotkeun teuing euis ngangge barang kintun sagala ka dieu mah ka dieu we da ku ibu ge henteu diarep-arep kintunanana sawangsuna ibu kedah dihapunten ku euis wireh dina waktosna salamatan teu tiasa ka ditu sanes ibu goreng hate mung kumaha atuh ieu anak awak can sehat leres-leres awak teh saur Den Rumsari utamina mah doana we ti ibu bu ditampi atuh euis satur nuhun euis kana kintunanana mangga bu punten we sangu ge teu aya rencangna nu sae bu temal Marwati para wargi sadaya gero Den Rumsari nyauran BME BME kah nen temal BME gancang nyampeurkeun dituturkeun ku Neng Yani mairan cai jeung kue sakeler yeuh kaditukeun bi regenyeng BME ngajingjing rantang jeung ngelek ka baskom dieusi ku amis-amis tur dituruban ku lawon bodas sawios atuh ulah ngarepotkeun ayi ngarepotkeun naon teteh mung cai ge cai goang baler Neng Yani bari nyimpenan gelas ku dieusi cai teh manis jeung kuehna sakeler mangga atuh euis nyangakeun sareng naon atunya di dieu mah geuninganan teu aya nu sae cekap ibu ditampi tuh bu ayi ditampi ayi mangga teteh nangakeun waler Neng Yani kitu de Den Rumsari ngawaler ai Marwati jeung Den Joni kitu dilanjang ngararopi ari susu keur ibu teh di mana yan sugan geus rada tiis ayeuna mah Den Rumsari naroskeun susu na memang dikakamarkeun bu ku BME jalaran anjeunna teh anu ngadamelna oge jalan tadi teh abdi pameng nuju di Kuramas cing ka dieukeun atuh ibu hayang nginum dupi lanong tos dileueut bu pami nembe ngaleueut lanong teh tong waka ngaleueut susu wios sakedap deui ngaleueut susu mah engke kirang langkung 2 jam teu nanaon da ngadahar mah tadi bada salat subuh ongkohan geus didadasaran heula ku bubur walor Den Rumsari para wargi anu mulia
Wartosna aya lanong-lanong anu ngandung antibiotik, memang lanong antibiotika para mitra teu kenging caket dina waktos ngalieu susu. Duka naon dia tarosin ka dokter para wargi naon sabab musababna. Ari Mang Jaya udah teu ngartos mun sok diwartosan we cenah kitu. Ulah caket teuing sareng waktosna ngalieu susu. Komo dileueutna didorong cai susu mah ulah kitu paling panginten para wargi. Mangga dongeng urang teraskeun. Mangga atuh aritos lami nuang lanong mah sareng tuang bubur mah manawi abdi mah nuang lanong teh enggal keneh. Cek Neng Yani tuluy ka kamar nyokot susu dina meja para mitra meja paragi ngarias. Teu lila Neng Yani nyokot susu cag dituna cai susu dina meja hareupeun Enden Rumsari. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Neng Yani sakumaha nu kauning mah tuluy ka kamar nyokot susu dina meja toilet. Para wargi sadaya duka ti mana ngawitanana meja paranting ngarias di kamar namina meja toilet. Memang aya para mitra toilet nyaeta di kamar mandi aya oge aya kaca sagerupi komplit kitu. Duka ti mana ngawitanana ieu meja model kieu namina meja toilet para wargi. Ngan para sepuh terutama para sepuh di urang di Tatar Sunda nyebatna teh kitu. Eta teh para wargi namina oge sami sareng meja rias. Kitunya para mitranya aduh ieu meja rias na ya. Yang umumna kitu disebatkeun meja toilet. Para wargi anu mulia mangga atuh para mitra sadaya eta korsina cenah jojodog dingklik. Eta dingklik para mitra sadaya disebatna kursi toilet. Mangga urang teraskeun dongengna, mugi-mugi dongeng tiasa nyugumakeun. Harita teu lila para wargi Neng Yani nyokot susu cag ditunda dina meja hareupeun Den Rumsari. Susu naon teh Bu? Tanya Den Joni bari neuteub kana gelas dieusi ku cai susu nu bodas. Nya susu biasa we nu sok diinum ku ibu. Waler Den Rumsari bari muka tutupna teras ngaleueut. Saep saparapat gelas cag gelasna disimpen deui dina tatakan. Itu mah bising kabur hujan lah kapan itu rek khawatir tak. Den Joni ngajakan balik sabab rek terusan. Ngapunten para mitra. Ka Uwana Marwati. Mangga tuh Kang. Ka tuh teteh ngaingalan teuing sono keneh. Cek Neng Yani kalayan Den Rumsari mairan. Muhun euis engal-engalan teuing da siang keneh. Manawi bade teras kapun uwa Bu. Insyaallah ke sanes waktos abdi ka dieu deui. Tembal Marwati bari nyolongkrong sasalaman ka Den Rumsari mitohana. Sina diparinkeun heula atuh ku biemer antangna yan. Saur Den Rumsari koloyong Neng Yani ka tukang kabeneran ku biemeh geus dieurihkeun. Tuluy dibikeun kalanyangna Marwati atuh Den Rumsari saurna. Hatur nuhun atuh euis saurkeun we ka tuang ibu mung punten we dipulang kosong. Sawios Bu kaditu atuh ai amangnya. Insyaallah teteh ke upami ibu tos jagjag abdi kaditu sareng ibu. Tembah Neng Yani. Bu mangga Bu, Den Joni pamitan kalawan sungkem. Nya ujang pe ku ibu didoakeun. Sing marangih kajembaran sing awet jodoh masing ngaparuntut raut. Masing aya dina milikna sing aya dina kajembaran. Waler Den Rumsari bari ngunia ngadeg. Barang Den Joni jeung Marwati katut lanjang narek kaluar ujug-ujug gelak-gak. Den Rumsari harita para mitra sadaya luga getih teras-terasan salirana dengdek bade rubuh. Atuh Neng Yani setengah ngajerit bari gancang ngarontok ibuna. Waktosna seep dugi ka dieu heula para mitra anu mulia carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Ye dongeng para wargi karangan Watatang dina bagian kalima. Wilujeng kantun bae mangga permios.